Para mitra nu mulya urang teraseudean cadongeng ayeuna mangja nuju nganca dongeng judulna Pancatunggal karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-31. Upami hayang dongeng anu tamat biasa para mitra aya di playlist para mitra yang tawisnanya aya cariyos ieu para wargi sadaya ieu para wargi dodojang laontal bagja gitu nya katider satalaga hideung aya jawar batu karang didebit gua sanjang si gombrang para mitra sadaya aduh mangga atuh para wargi sadaya aya di playlist nyangkakeun bae tentang hiburan pangbeberamana atuh ayeuna Mang Jaya nuju nganca dongeng judulna Pancatunggal ieu karangan Kileksa para wargi dikaraos ayeuna nincak bagian ka-31. Hatur nuhun nu paros noya subscribe sareng locengna, nu paros noya subscribe-na oge para mitra sadaya anu sering ngabagikeun oge para wargi ka wargi-wargi teu can uningannya dongeng-dongeng di Mang Jaya Official. Kitu diantarosna para mitra, mugi-mugi dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Atuh dongeng judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kileksa dikaraos geuning nincak bagian ka-31 mangga nyangakeun para mitra wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-31. Sumangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng sareng kumaha kalakuan Sutimah para wargi sadaya. Dina ngoning anjeunna hayang ngarebut Surajaya ti Nyipar TV. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya dina tingkah paripolana Sutimah kalintang pisan kacida pisan ngalunyakna. Mangga wilujeng ngadangukeun mugi katampi etang-etang hiburan pangbeberahman. Para mitra kaum dangu, kocapkeun beurang deui peuting deui. Waktu teh asalila ngarayapna tapi akhirna mah nepi kana waktu nu dijanjikeun ku sawor. Nyatana 3 poe 2 peuting tetela omongan teu nyalahan Nyipar TV ngarasa jagjag sakumaha biasana. Ngan hanya kal beungeutna can katulungan tetep ruksak pikawatireun. Malah mah pala mitra kalah kabeuki parna jeung teu boleh jiih cayan kaangse bau hanyir. Kabungah Nyipar TV can lengkep sabab beungeutna can cageul. Tapi najan kitu ge teu leutik hate sabab ayeuna mah teu nyapekeun teuing batur. Hayang dahar bisa sorangan. Hayang kacai bisa leumpang sorangan, hayang naon-naon kariprak sorangan. Ya Allah, ya Robi, nuhun awak abdi geus jagjag cara sasari. Ku abdi katampi kateda pisan. Margi katungaraan abdi tos ngirangan. Tapi kumaha ari ieu beungeut bet kalah kanamahan parna. Cek Nyipar TV dina hiji poe bari diuk nyorangan di tepas hareup. Sedengkeun Surajaya teu nemongkeun kabunga hatena sakitu Nyipar TV geus bisa leleumpangan. Sikepna teu robah ka pamajikan hare-hare malah tisaprak Partiwi gering teradaek sare bareng. Misah kamar sejen hal ite nambahan gering batin ka Partiwi sabab asa disapirakeun. Gusti naha Kang Surajaya bet jadi kitu. Naon kasalahan kuring teh atuh naha kasakit nu jadi sababna kitu. Apan ieu malin kahayang kuring da puguh geus kitu kersaning pangeran. Kudu kumaha ngomean sikep Kang Surajaya jeung deui ka mana ari bapa. Mun teu aya bejana kuring bingung teu aya panyalindungan. Cek Nyipar TV bari melong kaburuan nempokeun ku kupu nu keur jongjon hiber ngurilingan kemang eueuh nu ngaharubieu. Keur kitu kurunyung aya nu datang horeng Surajaya nu ngahajarek ngajak nyarita gek diuk dina korsi ngahaja milihan nu anggang kahalangan ku meja leutik siga nu embung padeukeun. Partiwi kumaha kasakitnya ite ayeuna na geus cager. Cek Surajaya ngomong ukur ngareret ku juru panon teu daek neuteub cara sasari. Kaciri pisan mung nempo beungeut anu ruksak kawas nu ijidna keur. Engkang abdi teh muji syukur alhamdulillah margi tarekah sawor aya tapakna. Saparantos 3 dinten 2 wengi awak abdi jagjag deui sakumaha biasana. Teu ngaraos lungse atana pilalanyung.
Nanging beungeut na anger kieu sakumaha nu katinggal ku engkang. Jawab Nyi Partiwi semudu mareuda. Sabab geus karasa sikap Surajaya teu ngeunah kana hate. Nya wayahna we sing sabar atuh. Sugan isuk page toma cager, ta ayeuna akang rek bebeja ka Nyai. Poe isukan akang rek ini teh ka Batawi, sabab mun lila teuing cicing di imah dagangan moal payu, sarta modal moal golang. Wayahna ku akang rek ditinggalkeun heula. Mangga abdi mah moal tiasa ngahalangan malih mah ngaduakeun pisan mugi-mugi engkang sing salamat di perjalanan sarta sing hasil anu dimaksad. Tema Nyi Partiwi dumareuda lantaran hatena mah teu bisa dibaberah. Keukeuh ngarasa sedih asa disapirakeun ku salakina, meuni teu ditoel-toel acan. Nya syukur atuh mun kitu mah akang moal kagok ninggalkeunana, tapi kade sing bisa ngajaga diri. Ulah nepi ka matakna mah hantu ngara, pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe akang geus mercayakeun ka Sutimah. Manehna nu bakal ngabulaan Nyai. Mangga Kang, hatur nuhun. Teu kurang teu leuwih ngan sakitu maksud Surajaya. Geus kitu mah asup deui ka tengah imah nyampeurkeun ka Si Bohek jeung Mang Juha. Nu keur dariuk bari ngobrol terus paparentah yen kuda jeung barang-barang kudu disiapkeun, isukan bakal miang ka Batawi. Para pagawe pahibut ngajalankeun tugas masing-masing ngumpulkeun barang nu ngaroris kuda jeung sajabana. Sedengkeun Nyi Partiwi nempokeun ti kajauhan teu waningeun ngadeuketan, bisi batur rarujiteun nempo beungeutna nu jiih matak pikagilaeun. Kocapkeun isukna Surajaya jeung anak buahna geus sagen. Bering indit ningalkeun lembur Cipelang, Surajaya estu tenang meuni teu rarat-reret deui. Ka Nyi Partiwi ukur ngareret sakeudeung puguh matak sedih jeung nyeri hate. Lantaran asa teu dipalire ku salaki, tapi Nyi Partiwi nguat-nguat maneh lantaran ngarumasakeun yen dirina keur meunang cocoba nu berat. Poe kahiji ti saprak ditinggalkeun Nyi Partiwi teu bijil ti kamar sabab dunya asa heureut. Pikiran juwet hate teu weleh pating sareblak. Rusras kanu teu puguh karuhan, puguh we mawiwit hariwangeun gancang nyampeurkeun ka kamar brek deku tuluy nanya. Juragan, naon margina calik we di kamar, na aya deui anu karaos atawa nepi kumaha? Mangga saurkeun ka bibi ulah asa-asa. Bibi kuring mah teu naon-naon, eueuh ka nyeri jeung eueuh nu dipikiran. Pokona mah hayang niiskeun pikir, hayang tentrem hate, ulah loba teuing pikiran. Ih, agan. Puguh kedah kaluar, ari palai berag manah mah, ulah numpi we di kamar. Anggur mah bang berangkeun, milari hiburan ka kota, ka pasar, nonton ge apa. Atanapi naon we, nonton tutunilan, kitu supados manah kahibur. Yuk urang amangan sareng bibi, ulah nguluweuh teuing barina oge, ceuk mawiwit dariana keur manehna ngarti. Yen dununganana keur mikiran nu jadi salaki. Moal abi sabab kuring mah hayang cicing. Mung kaluar ti kamar kuring nganuhunkeun pisan kana piwajahna ti bibi nu maksudna hade sabab hayang ngababaraha teh kuring, tapi wayahna kuring moal ngagugu sabab kuring hayang cicing. Mangga atuh ari kitu mah aga nanging bilih palai tuangeun. Nah palai naonkeun bibi bade milarian sing percanten da moal kawas ti payun moal nguciwakeun ka agan teh. Teu hayang nanaon bi. Mawiwit beak dengkak leos kaluar ninggalkeun Nyi Partiwi. Hatena teu weleh hariwang sabab geus kanyahoan yen Nyi Partiwi budina alum tananing ngemu kabingung. Bareng jeung ngaleosna mawiwit sup Nyi Sutimah ka kamar dunungan teu mere tanah heula. Nyi Partiwi kageteun melong bari nanya. Aya naon Sutimah katempona bangun rusuh? Punten agan abdi teh rumaos tos kumawantun lebet ka dieu. Nanging pamugi teu janten benu margi abdi teh aya picarioseun. Ceuk Sutimah bari daku teu jauh ti Partiwi. Teu naon kuring mah moal benda moal bendu moal ambak atawa ngewa pek geura caritakeun aya naon maksud teh. Kieu agan abdi teh istri teu aya pentena sareng agan salami juragan teu damang abdi mah teu weleh nitenan. Katinggalna juragan estu tungara pisan margi sanos juragan teu nyebatkeun sesa oge. Ku abdi mah tos kaukur yen salira nuju teu damang lahir batin. Kahiji ngemutan salira nu nuju ka tarajang panyawat aneh. Kaduana ngemutan nu janten caroge nu benten ti sasari. Tah kitu numutkeun pamendak abdi mah agan. Ceuk Sutimah estu blak-blakan pisan. Siga nu ngahaja mancing picaritaeun anu jadi nunungan. Sangkan budal Rusiahna. Sutimah. Nah make wani nyarita kitu. Naon maksudna teh? Kuring mah teu hayang direwong kuno sejen. Boro-boro dina heuteuna najatnya ge teu hayang kacampuran dengan batur. Kasusah kuring rek dicekel ku kuring sorangan. Maneh mah teu perlu pipilueun barina oge.
cek Nyi Partiwi rada kasigeng hatena teu panuju ngadenge omongan kitu. Ih agan eta teh lepat pisan agan margi abdi mah tos dipercanten ku juragan pameget. Kanggo ngapi ngajaring sareng ngawulaan salira. Atuh sajabi ti kitu gaduh kawajiban kanggo ngahibur sareng ngabeberah ka juragan. Supados bebas tina rupi-rupi kasedih nu aya dina mana. Ta eta nu janten pokona mah agan. Nu mawi abdi teh kumawantun sumanggem kitu ka juragan. Cek Nyi Sutimah teu eleh omong manehna terus ngolo-ngolo ka Nyi Partiwi sangkan beunang Rusia hatena. Jadi kitu maksud maneh teh nya terus kumaha tuh? Kieu agan. Upami salira kagungan kararepet manah atanapi kagungan kabingung. Saya nama ulah dikemu dina kalbu, ulah dibuni-buni dina ati bilih janten panyawat nu langkung abot. Ayeuna mah langkung sewak cabalaka ka abdi supados tiasa diemutan kanggo milari pilanongeunana. Tah kitu maksud teh juragan. Sutimah beuki soson-soson ngolona. Sabab hayang buru-buru nyaho kana kaayaan hate Partiwi. Kelanan kami rek nanya heula mun kami wakca ka maneh. Na sanggupnya ka Rusia. Jeung sanggup neangan pi ubareunana. Sabab kasakit kami nu ieu asa hese ubarna moal gampang-gampang manggihanana. Leheung buruk beungeut bisa keneh di akalan ubarna da sifatna lahiriah nu kaciri cacadna. Kaciri kasakitna, kaciri ruksakna. Tapi nu ruksakna hate hese neangan nu burukna. Hese neangan nu bohakna, hese neangan pi ubareunana. Tah ieu nu dipikiran ku kami teh Sutimah. Abdi janji ka diri pribadi agan yen moal ngucah ngaceh Rusia juragan. Bujeng-bujeng jalmilian bulu tuur ge moal diwartosan, tak kitu agan. Mugi sing percanten ka abdi, margi abdi mah naroskeun kitu sote sanes hayong. Sanes gaduh maksad nu lain-lain nanging hoyong bumela kadunungan sarta hoyong ngabantu milari pilanongeun anu cocok. Nyi Partiwi ngahuleng mikiran omongan Sutimah. Teu buru-buru ditemalan sabab manehna boga kasusah jeung kabingung. Tapi lain picaritaeun sabab sifatna pribadi. Jalma lian teu meunang nyaho kana Rusiah dirina sabab ieu mah ngan manehna pribadi nu kudu nyaho. Jeung kudu bisa ngungkulanana. Tapi Nyi Partiwi keur gering lahir batin, teu kuat nahan perasaan, teu kuat naningan ilmu batin nu disebarkeun ku Sutimah, nu akhirna pamadeganana jadi lenyong. Juragan mugi sing percanten ka abdi, da abdi teh moal ngucah ngaceh ka nu sanes. Mangga saurkeun naon nu diemutan ku juragan teh. Sutimah menitih sabar kawas nu keur ngeundeup-ngeundeup dahan kai, sangkan buru-buru marurag buahna rek dipulungan. Sutimah mun nyaan maneh rek bumela kami rek nyaritakeun hiji perkara. Nu kacida matak sedihna tapi maneh kudu janji. Yen moal ngabejakeun hal ieu ka nu sejen. Ngan maneh wungkul nu perlu nyaho sarta dipentaridona pikeun mantuan mikiranana. Nyi Partiwi beunang kalemahanana kagoda ku omongan Sutimah nu amis matak pikabitaeun. Abdi janji agan bumi sareng langit janten saksina moal ngucah ngaceh kanulian sing percanten juragan. Kami percaya kieu Sutimah. Kami teh sedih sabab boga lalaki batrobah sikep. Jauh pisan jeung sasari kaciri pisan belang hatena. Sabab cintana ka kuring geus jelas palsu. Buktina nya teh ukur keur cager, keur geulis, keur jag-jag, keur weuteuh. Dari geus ruksak mangabalieur boro-boro daek sare bareng teu daek noel-noel acan. Kawas nu iji jeung ruji tah ieu nu jadi bahan pamikiran teh. Sabab beuki dieu beuki karasa tetel awak kami geus jadi runtah. Dianggapna ku Surajaya teh teu aya hargaan pisan. Cik bantuan mikiran hanaon nu jadi sababna. Napedah kuring jadi kieu, napedah beungeut ruksak atawa aya sabab-sabab sejen. Kitu agan teu sangkinya panyana teh teu kitu. Da katinggal mah juragan pameget sakitu satiana nyaah sareng merhatoskeun ka juragan istri. Manggi unggal dinten sok naroskeun kaayaan salira. Oge sok miwarang ka para padamel sapodos milarian lanong. Nanging ayeuna bet nguping kieu abdi mah asa bingung agan. Cek Nyi Sutimah api-api teu ngarti. Padahal manehna nu leuwih nyaho kana sabab musababna. Nya kitu tapi karasana ku kami mah beda, malah as jauh pisan bedana jeung Bareto. Memeh kami gering, deudeuh, geugeut, nyaah, cinta, asih jeung kacida ngahargaanana. Tapi ayeuna diri kami taya bedana jeung bungkus madu, beak maduna kami teh jadi runtah. Teu direret-reret acan. Cik pikiran naon anu jadi sababna ieu teh. Aduh agan hawatos teuing agan. Manawi teh henteu kitu. Ieu mah bet kacida teuing. Matak ngahlas ngupingkeunana upami leres kitu teh abdi mah. Lah bade sate kapolah we kanggo ngabelaan ka juragan.
Nanging abdi mah teu tiasa narekahan ku sorangan agan, paling-paling bade milari sepuh anu luhung jalmi nu sakti nu kagungan pituah sareng piwajang anu mati sareng kahartos ku urang tah kumaha bumi kitu agan. Suti mah beuki daria ngomongna hate bungah para mitra ari sabab Rusiah Nyi Partiwi geus beunang. Ai maksud maneh rek kumaha? Bade milarian lanong geus pados juragan pamegat pulih deui sapertos biasa urang pelet gan pasti hasil. Ceuk Nyi Suti mah para wargi sadaya majarkeun teh cenah Surajaya rek dipelet para wargi sadaya sangkan ngahiji deui sangkan raket deui jeung Partiwi. Nah leres atanapi henteu carios Nyi Suti mah. Kumaha atuh para mitra Nyi Partiwi? Kocapkeun Nyi Partiwi barang ngadenge omongan Suti mah kitu teh mending ngahulang. Manehna teu buru-buru nemalan sabab kecap pelet asa aneh kadengin. Teu kapikir ti samemehna lantaran talina ge kawin jeung Surajaya estu ikhlas pada ikhlas. Teu aya nu maksa tapi naha ari ayeuna bet butuh kudu kitu. Jeung deui dina dasarna Nyi Partiwi teh teu satuju kana eta urusan. Juragan kunaon kalah ka ngahuleng? Natacan ngadangu ngeunaan pelet. Ulah salempang agan abdi sangem milarianana sarta yakin bakal hasil ngalayan nyugemakeun. Cek Nyi Suti mah namahan kateranganana panon mencerong kana rarai Nyi Partiwi. Suti mah kuring teh saenya nama teu hayang ngagunakeun bangsa pelet. Lantaran eta mah sarua jeung maksakeun hiji perkara anu kalain hakna. Nu dimaksud ku kuring mah hayang neangan cara nu hade kumaha carana sangkan lalaki kuring robah deui sikepna. Robah deui pikiranana ulah ngantep cara ayeuna. Tah kitu nu diarah teh. Kahartos eta ge agan. Nanging teu kedah alit manah da ieu mah. Sanes meret salaki batur, sanes meret lalaki teu uni, nanging meret caroge agan ku anjeun. Nu maksudna sakumaha nu parantos disebatkeuneme kanggo ngarobih emutanana, ngarobih sikepna, ngarobih pamadeganana tah kitu agan. Cek Nyi Suti mah teu eleh omong. Bisa pisan nyaritana kawas nu nyanyaah kadunungan padahal omonganana bulat beuli. Heug atuh kuring rek nurut kana saran ti maneh. Tapi naon pelet nu mati jeung kumaha carana? Nyi Partiwi akhirna kapangaruhan nurut ka Suti mah. Kieu agan upami juragan parantos satuju kalayan ngawidian ka abdi. Ayeuna pisan abdi sajamiah ngajugjug ka hiji sepuh nu tiasa disuhunkeun elbuna. Eta sepuh lemburna tebih upami dibujeng ayeuna teh moal tiasa wangsul dinten ieu. Sakirang-kirangna kedah dugi ka enjing. Tah kumargi kitu abdi nyuhunkeun waktos sadinten sawengi. Enjing pasi siang abdi tangtos tiasa dongkap deui ka dieu bari ngabantuan lanong tea kitu agan. Di mana bumina eta sepuh teh jeung saha ngaranna? Bumina mah di Cikaraha jenenganna teh Aki Jalu. Suti mah ngarang dan usahnya nama eueuh ngaran eta. Geus wawuh kitu ka eta sepuh atawa rek ngadeng karang ngadeng ayeuna. Teu acan ari wawuh pisan menanging kantos kadinya nyarengan pun lanceuk waktos guguru. Cek Suti mah beuki tamah ngabohongna sangkan dununganana leuwih percaya. Oh, guruna si Sawor. Partiwi percaya kana omongan Suti mah. Laras agan guruna Kang Sawor. Nyari kitu majung atuh gara ini kukuring di bahanan duit sacukupna. Keur bakal di perjalanan. Jeung keur syarat di dituna tapi kade ulah kamalinaan isu kudu geus datang deui ka dieu. Mangga juragan sejadi estokeun pisan. Teu kira-kira bungahna Nyi Suti mah. Lantaran omonganna teurah ka Nyi Partiwi racun geus mimiti terap. Kari ngadagoan hasilna sedengkeun Nyi Partiwi kawas nu hipu pisan di kitu kieu teh ngagugu bae kawan tukeun sagala kaweur jeung baluweng. Pikiran riweuh aya pangaruh ti luar aya pangaruh ti luar teh teu bisa ngalenyepan kalakayan api. Harita keneh Nyi Partiwi hudang nyokot duit sacukupna. Bro dibikeun ka Suti mah leos Suti mah init bari mawa hate nu bunga. Kababaturan teu bebeja heula langsung ngaleos ningalkeun imah Nyi Partiwi teuing ka manalosna da teu puguh. Ari Nyi Partiwi rada hegar meueusan koloyong katepas. Gek piuk dina kursi karek gegek torojol mawiwit jeung Ma Iwak. Jeung Nyi Iwak nyalampeurkeun kawas nu rusuh jeung gugu. Atuh Nyi Partiwi reuaseun pok nanya bari melong. Aya naon bi jiga nu rusuh teuing? Bade naros ke dupi si Suti mah kunaon agan? Mari ngaleos teu bebeja ka bibi, ngapunung atanapi ditunung. Meuni teu disalin-salin acan bajuna oge. Kitu ceuk mawiwit tayohna nyahoeun yen Suti mah ngaleos ini. Nanyakeun si Suti mah lain punung lain ditunung, manehna menta idin ka kuring. Hayang heula nempo indung, hayang nempo indungna heula cenah kitu.
Jawab Partiwi kapaksa ngabohong nu balu karena jajantung jadi ratu. Hate panas sabab jadi inget kana amanat Resi Kalajati. Yen bohong teh panyakit batin nu kacida bahayana. Sabab bakal nyiksa ka diri sorangan sarta sarua jeung ngabobodo diri pribadi. Tapi Nyi Partiwi kapaksa kudu ngabohong. Lantaran Rusiah dirina hayang ulah katohyan kumawiwit jeung ku Nyi Iwak bisi matak jadi goreng akibatna. Keke agana bade. Make nempangan ibuna pan si Sutimah mah teu indung teh bapa alias pahatu lalis. Tapi nah make nyarios kitu asa teu ngartos bibi mah. Mawiwit kerung beuki heran ku kajadian eta. Duka teuing bida ngomong nama kitu. Nyi Partiwi reuwas hatena jadi ngageter sabab akibatina ngabohong langsung karasa hukumanana. Batin teu bisa tentrem pipikiran kaweur. Be agan mah. Nah tu tataros heula bibi mah hariwang we, biri si Sutimah luas leos teu puguh. Neangan baruang eta parabun ka dukun-dukun gejul. Sing waspada atuh agan bilih matak cilaka kana salira. Margi tos kanyahoan ku bibi si Sutimah teh balang bayah geuning. Omat ulah awon sangka ulah goreng hate. Sabab goreng sangka mata holangna paceng kadan. Bisa ngabibitkeun mumusuhan sarta bakal ngarugikeun ka diri urang pribadi. Kadebi sakali deui ulah goreng sangka. Cek Nyi Partiwi manehna teu tega ngantep ka jalma nu goreng sangka ka baturna. Kahartos agan leres pisan eta amanat teh da akur sareng piwajang sepuh. Yen goreng sangka teh jadi mata holang paceng kadan. Nanging ari waspada mah kedah agan bilih janten kaduhung akhirna. Ari kitu caramahkeun bae urang dagoan geletuk batuna kecebur caina. Nah kumaha jadina kuring ge moal ngantep mun Sutimah milampah nu lain-lain. Cek Nyi Partiwi dariana keur hatena beuki teu tentrem inget kanu teu pararugu. Satuluyna Mawiwit jeung Nyi Partiwi uplek ngobrol sagala dicaritakeun. Mawiwit sabisa-bisa ngahibur kadunungan sangkan ulah ngulubut, ulah mikiran nu lain-lain, ulah ngantep dirina asina sedih kingkin. Gancangna carita Sutimah geus datang deui dibageakeun ku Sawor. Nu harita kaparengan keur sasapu deukeut lawang pakarangan. Atuh reg Sutimah eureun heula luak dieuk bisi aya nu nalingakeun pok nyarita. Kang, kumaha kaayaan di imana teh naon-naon? Aya nyai kamari pasosore Mawiwit nanyakeun ka akang. Ari nyai init ka mana sabab Mawiwit nanyakeun indung jeung bapa urang. Nanyakeun ini jeung aki kawas tukang sensus we kalakuanna teh. Ari nyai tas di mana atuh nu saenyana teh? Naon sababna teh bebeja ka akang? Sawor heraneun lantaran teu dibejaan heula. Ulah ribut Kang. Ieu mah siasatkeun bae da naon-naon. Kuring geus hasil ngaburak-barik pertahanan teh si Partiwi. Pokona mah beres Kang daguan 2 minggu deui. Tang tu bakal aya kajadian nu pikabungaheun. Cek Sutimah bari marah mai. Geus ngarasa pasti yen lalampahanana bakal ngahasilkeun. Jalan mana nu dipilambah ku nyai teh jeung naon tugas akang? Kuring rek ngadukeun Partiwi jeung salakina sina bentrok. Singit Kang si Partiwi teh reuneuhna beuki gede. Beungeutna beuki ruksak tah ku ayana kitu salakina tangtu moal reseupeun. Boro-boro daek sare bareng ngadeuketan ge mungeun. Hal ieu geus kanyahoan secara pasti yen Surajaya rujiteun ka Partiwi. Tai lolongkrang ka Cidahadena. Nu baris mere jalan ka urang pikeun ngancurkeun rumah tangga Surajaya. Muga-muga tujuan urang laksana kitu Kang maksud teh. Oh syukur atuh tapi tugas akang naon atuh? Tugas akang mah enteng, ulah loba omong, kudu api-api satia kadunungan. Sarta kudu api-api taya kabecus ngarabatur teu curiga. Mun aya naon tangtu kuring dibejaan. Cek Sutimah mapatahan ka Sawor sangkan rencana jeung tujuanana bisa laksana. Ya oga tuh ari kitu mah memang babari. Tapi nah atuh teu nempo heula ka lemur Cisaga. Nah teu hayang tepung jeung indung bapa. Ulah waka tuh sabab matak ngaganggu kana rencana. Jaga nepungan kolot mah mun urang geus jadi raja di dieu. Geus kawasa di Cipelang aya mah bahaya bisi matak gagal kabeh. Ya tuh kitu teu naon atuh. Keun bae lah kolot sorangan ge da gede hampura meureun. Jeung teu matak ngarugikeun deui jeung atuh ayeuna keur nepungan julukan istri, bisi ngarep-ngarep wae. Jeung di karunya eueuh nu maturan koda mah. Leos Sutimah ninggalkeun Sawor asup ka jero rek nepungan Nyi Partiwi. Kocapkeun para mitra ditepas amprok jeung Nyi Iwak nu keur ngepel. Ari suku Sutimah kotor atuh nincak nu baseuh ka ciri pisan tapakna. Nyi Iwak keheuleun jung cengkat haok nyentak. Sing adeuleuh si Sutimah, cokor kotor los-los ka jero. Kan itu ka dapur jalan teh atuh. Bari nunjuk ka dapur. Puguh we para mitra Sutimah harita meuni kekerot bakatku amak teu sukaeun diomongan kitu. Ngajajah kami teh maneh teh Iwak. Sulangung sia.
Was kababu ngomong tehnya, cing atuh make ieu ya saeutik ya. Sutimah ngusap tarangna panon melotot ka Nyi Iwak. Maneh nu kudu make polo, atuh kadaleh baturkeun ngepel. Teu kabeuleung kira-kira hirup tehnya. Gede hulu pisan sia. Nyi Iwak kalah ka Malik melotot bari kekerot. Kacida keheuleunan ka Sutimah anu beuki somong jeung adigung. Pudig-dig Sutimah napsu beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleuh. Iwak, awas ya. Mun aing geus jadi dunungan sia dipencet sia ku aing geuleuh. Rasakeun sakedeung deui sia bakal dikekesak sia ku aing. Kituna bari pepeta bangun gemes geus kitu ngaleos ningalkeun Nyi Iwak. Nu kekerot bari melotot peureupna dikepeul-kepeulkeun. Sutimah ngingkig para mitra muru ka kamar barang srog ka kamar aya Mawiwit nu keur ngawadul jeung Nyi Partiwi. Tadi narek balik deui tapi kaburu digeroan ku Nyi Partiwi. Tak geuning geus datang ka dieu Sutimah. Kapaksa Nyi Sutimah asup barang ngareret ku juru panon aya Mawiwit. Mun teu era kudunungan mah hayang ngajebian ka Mawiwit, geek manehna diuk deku deukeut Mawiwit. Hapunten agan abdi teh kamalinaan margi aya bagelan di jalan. Mugi ulah janten benu da sanes ngahaja. Kitu cek Sutimah bisa pisan sandiwarana. Teu nanaonkeun bae da geus puguh ka dieu ayeuna mah. Tapi tas di mana atuh maneh teh nu saenyana? Na nya tas nepungan inung. Laras agan nanging sanes inung pituin, ieu mah inung pulung we nu ngarorok abdi ti leuleutik. Mung hanyakal teu kapenak margi tos ngalih bumina tatanggina teu aya nu terangeun. Nah teu buru-buru balik ari eueuh mah. Teu kabujeng agan margi kabujeng sonten kamari teh. Kajeun atuh pek reureuh heula Aibi. Cing kuring minta cai hangeut hayang nginum ye. Nyi Partiwi ngareret ka Mawiwit. Nu ngahuleng bae bangun bingung leos Mawiwit ka dapur. Ari Sutimah nuturkeun ku paneuteub siga nu ngewa jeung ceuceub. Kumaha Sutimah? Hasil atawa henteu? Cek Nyi Partiwi sanggeus Nyi Mawiwit jauh panon melong ka Sutimah. Hasil legahan nanging kedah salse nerangkeunana. Atuh. Keun mun geus salse ku maneh terangkeun ayeuna mah jung geura ka dapur heula. Geura mani bebersih bisi capek engke mun geus salse ka dieu deui. Ujuk sumangat juragan. Leos Sutimah ningalkeun Nyi Partiwi bari mawa hate nu lugina. Lantaran Nyi Partiwi beuki lineuk beuki kacekel liling geranana. Teu kungsi lila Mawiwit datang deui mawa cai hangeut song dibikeun ka Nyi Partiwi. Di kamarna teu lila manehna amitan bebejana marek popolah di dapur keur nyayagikeun dahar beurang. Heuleut sawatara waktu Sutimah nyampeurkeun ka Nyi Partiwi. Diuk kalayan sopan rek nerangkeun bebeunanganana nu sanyana mah sasat jadi racun pikeun kahirupan Nyi Partiwi. Pek geura jelaskeun ayeuna manah kudu kumaha cenah. Kieu agan kidukun teh teu tiasa nulungan kitu bae margi kedah aya heula syaratna. Ari syaratna kedah juragan ku anjeun nu milarianana. Margi nu sanes mah moal tiasa tah kitu saurna teh agan. Sutimah ngomongna daria pisan teu jiga-jiga nu ngabohong. Naon syaratna teh jeung kumaha migawena? Syaratna mah gampil ngan moal tiasa ayeuna-ayeuna margi juragan pameget nuju teu aya di bumi rupina mah engke we. Pami parantos sumping. Cek Sutimah siga nu teu pati daria padahal hatena mah geus gregeteun hayang buru-buru nyaritakeun maksud jahatna. Teu nanaon engke ge tapi bejakeun we ayeuna ka kuring. Nanaon syaratna mangrupa barang atawa lain sok caritakeun. Mang atuh agan kieu geuranya agan syaratna teh sakedik nya eta juragan kedah tiasa nyanak janggot juragan Surajaya. Kinten-kinten 7 lamar nu kedah dicanak atanapi diala dina malam Jumaah. Ngalana kedah wengi dina waktos kulem lajeng upami tos kenging. Eta janggot kedah distorkeun ka dukun bade dijampean. Pami parantos dijampean engke keeuman ku cai herang. Lajeng cenah dileueut ku juragan pameget. Mung sakitu syaratna teh agan dijamin mati. Tangtos juragan pameget lengket masket ka salira nyaah deui. Asih deui. Deudeuh geugeut cinak da malah bakal balik ka asal. Moal ngaluli-luli ka salira sakitu papatah ti dukun teh agan. Nyi Partiwi umut-umutan. Hatena perang sabil para wargi antara percaya jeung henteu. Mun Nyi Partiwi dina kaayaan tenang jeung sehat mah tangtu moal narima kana eta papatah. Sabab geus aya dadasar nu leuwih hade dina dirina. Tapi kulantaran keur baluweng jeung kaweur, omongan Sutimah aya ge pangaruhna sanggup ngoyagkeun iman jeung pamadegan Nyi Partiwi. Nu akhirna Nyi Partiwi percaya kana sakabeh omongan Sutimah teu sanggup mikiran leuwih asat. Sutimah, kuring memang keur butuh ku pitulung lantaran salaki kuring jadi beda sikepna. Kawas nu teu mali rewe ka kuring, tah kulantaran kitu papatah ki dukun rek dicoba dijalankeun. Susuganan aya gunana tapi kuring asa-asa keneh. Nah kumaha mun teu hasil ngalajanggot Kang Surajaya.
lantaran Nyi Partiwi teu kebat nyaritana ditempas manten ku Sutimah. ulah salempang agan abdi sanggup ngabantu kana kalancaran usaha juragan. Mugi-mugi sing hasil kalian lancar. Kumaha carana atuh cing caritakeun heula. Juragan pameget bade dipasian tuang sareng kangkung. Sareng ieu nantelah eta lauk cai, lauk gurame, terasina kulem dina kasur nu empuk supados kulemna pules. Tadina tengah wengi juragan kedah lebet ka kamar bari nyanak peso cukur kanggo ngeureut jangotea tangtos hasil. Margi juragan pabeget bakal pules kulemna. Moal ngaraos aya nu nguru jangot. Ku gunting nu alit ge cekap, henteu kedah dilut bilih ka anu teh gugah kitu digunting we krek we. Cek Sutimah bari pepeta estu ngababarikeun pisan ngomongna teh para mitra sadaya. Heug atuh kuring satuju kana rencana maneh muga-muga sing hasil kalian lancar. Ulah aya itu ieuna tapi salaki kuring lila keneh balikna tangtu aya kana 2 mingguna. Sabios agan pokona mah aya harepan kana damang deui. Sarta anjeunna bakal mikawelas sareng mika asih deui ka juragan. Pamites kitu tangtos bakal usaha satekah pola kanggo milarian lanong nu mati supados juragan istri enggal damang tak kitu agan. Sutimah beuki sumanget hatena bunga. Sabab ayeuna mah Partiwi sasat geus aya dina dampaleungeunna. Rek dikitu kieu ge kari kumaha ceuk manehna. Geus kitu mah para mitra Partiwi hegar hatena. Teu cicing bae di kamar tapi daek deui kaluar ngalantung di buruan bari nempoan kekembangan anu keur reumeujeunna mangkap. Hariji Sutimah para wargi sadaya harita ngaleos ka tukang nepungan sawor nu keur bebersih gigireun istal. Baranggok sawor ngareret paroman bear marah mae pok nanya bari nu napacul. Kumaha hasilna nyai? Hasil acan? Hasil Kang hate si Partiwi geus lebur, geus leuleus. Taya bedana taneuh porang nu bisa dipulai-pilai sakayang urang. Rek dijieun asbak, rek dijieun kukudaan, rek dijieun uncal, pokona mah kumaha urang we. Malah rek dialungkeun ka solokan ge. Kumaha pilampaheun urang satuluyna kitu? Ai pilampaheun nyai kumaha kira-kira? Jadi maksud akang mah pilampaheun kumaha maksud teh? Ieu geranya nya si Partiwi ayeuna geus nurut. Kana kahayang kuring ngan manehna keur kakandungan. Malah beuki gede wae, beuki deukeut kana bulan alaeun. Cing ku akang pikir na kumaha alusna pikeun ngusir si Partiwi. Narek dipaehan atawa sina kabur. Ulah yang maehan nyai lantaran maehan mah kejem teuing. Sabab si Partiwi keur kakandungan pokona mah asal inca we ti dieu mah. Surajaya daekeun kawin ka nyai ta eta tujuan pokok mah. Cek sawor dari anaker. Terus duak liuk bisi aya nu ngintip. Nya heug atuh kitu oge nya. Urang usir si Partiwina tapi tuang tangtu we. Lain kuring ngusirna da moal pihadeun pokona mah beres we lah. Nyi Sutimah bangun geus yakin yen usahana bakal hasil. Syukur atuh ngan kade sing hati-hati jeung waspada ye bisi matak gagal jeung matak cilaka. Ulah rusuh teuing, ulah yang buru-buru hasil. Sabab bisi gagal ku lampas sorangan. Akang mah teu oleh sabar ngaraguan asal nyai bisa hasil kawin jeung Surajaya. Menjadi pamajikan Surajaya mah hayang naon-naon gabang pang atuh lantaran harta loba, pagawe loba ka dimarentah. Nya kitu Kang lah pokona mah. Tapi kadenya mun engke akang diparentah ku Surajaya kudu daek jeung kudu satia. Si Partiwi picieun kaleuweung di jalan tutupan matana ngarah teu apaleun di jalan anu ngaliliwatan. Kuring rek usaha sateka pola sangkan Surajaya nita akang micieun Partiwi. Cek Sutimah ngatur-ngatur pilampaheun sangkan usahana rikip jeung rekep. Sabab mun nitah nu sejen bisi gagal kawan tugas kanyahoan yen pagawe sejen kacida hormat jeung nyaahna ka Partiwi. Bereslah keune ku akang rek dipicieun kaleuweung nu sanget. Sina pae dia akan oray sanca atau sina pae dia akan maung pokona mah asal ulah pae kuleungeun urang we bisi matak jadi mamala. Tapi kade ulah kaceriti ngaturna bising batur curiga ye. Moal Kang pokona mah hasil anu penting mah. Keur kitu aya nu nyampeurkeun ka istal horeng Mang Kayim rek ngaroris pagawean sawor. Jap nu ngarebrol jempe para wargi sadaya lantaran bisi kanyahoan ku Mang Kayim. Barang jol Mang Kayim nanya bari neuteu. Keur naraon ngawadul di dieu lain pek-pek digawe kainya. Reureuh heula Mang lah. Capek hayo we digawe teh. Ari mamang bade ka mana tuh? Lantaran kelintrik wae pagawean teh. Sawor kalah kamalik nanya para wargi sadaya. Nya kajeun ari keur-keureuh mah. Tapi ulah jongjon teuing ngawadul lantaran pagawean loba keneh tuh. Ceuk Mang Kayim leos init ninggalkeun nu duaan. Harita teh para mitra Nyi Sutimah ukur ngarahuh panon melong kanu ngaleos sanggeus lila pok ngaharewos ka sawor. Isu pageto eta aki-aki kudu sina nyingkah ti dieu nya.
ngan hanya kalaina mah waktuna keburu beak.